baheula mah Abah Haji Mahali teh urang Pasar Kemis. Guru Abah teh boga guru ngaji alif-alifan mengeja ngaranna Abah Haji Mahali. Di makam kena didinya bareng jeung Abah wasiat baheula. Kula lamun maot hayang ngahiji jeung kiai jeung haji makamna geus jana mah maot da ti heula makamkeun lah di dinya aya tah kuburan guru Abah. Ngaku jasa apa ka guru ngeja. Ku ari mah pandai guru ngeja tuh. Nya anak deg-deg nganya ngaji ka aing. Oh, parah. Geus tadi aku padahal mah bisa maca kitab, bisa maca Quran teh ngeja. Tah ya Haji Mahali mah baheula teh sok melian kuda. Tilok meuli kuda nu lintun nuku dibeli. Batur balamun meuli kuda teh nu lalintun nya nu kuru. Nu kuru nya mah. Tah paraban punya tapi lakuna mahal. Kumaha kamahalanana? Kan naik kahar di Pasar Kemis ka Tangerang nyana naik kahar naik sado kahar asal tuh jelema lalaunan laun atuh guru ngaranna tapi lamun dinu jelema loba jelema tadi gelam sok aja jelema oh ti dieu kene ti memeh gelam teh Gusti pecutan kenceng jasa oh para jasa engke laun deui mun jelema kita pas diledug teh sok loba jelema dinya loba kenceng eta tenar euy udah Haji Mahali mah kenceng jasa gitu tah dijual mahal eta make taktiknya make taktik eta lamun aya nu nawar teh bana kuda nu kamari teh ieu ya leutik cenah kuda mah atuh leutik ke kudana barang coba Masya Allah itu lah ditawar mahal sebabnya nama kos gitu jelema menyantai mah nyantai asal loba jelema mah teu meunang aya duaan tiluan sak kayak udah jelema laun deui jadi tenar beuh kuda Haji Mahali buaga kajen kuru tapi lompatna pancang tah eta dibeli ku batur lah eta ge kudu meuli ge kitu deui kuda teh asal jelema lalaunan bae. Ke lamun loba jelema nya geus giat sorangan. Asal loba jelema bae geus kenceng sorangan. Eta kudu eta di pagahana baheula kos kitu. Kudana di pagahana kos kitu. Masyaallah. Jelema ge asal loba jelema bae haju murikak bae kituan dah. Namun loba jelema aja lesu bae ge. Aya lagi jelema teh. Eta didikan baheula eta kos kitu. Asal loba jelema bae bangun kudu bisa teh pencak utek teh eueuh jelema bae atuh ieu ditajongan ge ku pamajikan suka nangis henteu emang dididik teh seperti gitu daripada ulah salah ngadidik siga eta didikan teh lain lalagan ka bawah terus mentek santri salafiyah mah kadendeuna luca lece di pondok teh setahun 2 tahun 5 tahun 6 tahun 7 tahun balik ka imah teh kadendeuna biasa-biasa bae biasa bae artina biasa bae ge waya ulin-ulin anu teu kebeneran menyenang ngajina tuh waya gaul-gaul tapi deuleukeun ka tungtungna keun set ji budak ieu masjid bangunan ngarumat mulai di rumah gimama dan lain seperti eta lantaran didikan pondok pesantren mah kajuntuing ka mamana hatena hate masjid. Masya Allah karim hatena hate masjid ye coba gue lamun urang mun pesantrenkeun anak ka yayasan hatena hate administrasi nah iya mah geus kos itu bakal di ka mamana ge dididik di pondok pesantren modern jago bahasa Inggris bisa Arab bak ngomong pokona bahasa orang hebat tapi hati administrasi teu meunang we nanaon haju catet bae administrasi tapi pondok pesantren salafiyah kajentin badigul ku bage hati masjid deuk kumaha matak loba kas masjid nu leungit pendampingan sama kos sia tah
Masya Allah beda dek nyiptakeun hate teh hate musola, hate masjid, hate majelis taklim hese teh. Nah aya nu pinter mah atuh ambalaya ku ari ge menteri palalin terjasa, gubernur palalin terjasa, bupati palalin terjasa, bahkan lain sakadar pinter bupati ge aya anu jebolan kiai jadi bupati lantaran hatena hate administrasi atuh hese bae. Tah ieu urang dek nyiptakeun manusia-manusia anu hatena hate masjid hese eta Gus. Masya Allah mata Kanjeng Nabi nyaritakeun loba jelema anu kumpul babarengan jeung manusia diuk bareng, lempang bareng, seuri bareng, tapi hatena hate langit, hatena hate akhirat. Iyalah nu hese anu manusiana biasa wayah dahar-dahar, wayah nginum-nginum, wayah diuk bareng, lempang bareng, tapi ternyata qalbuhu bisama, hatena di langit, yakni berhati akhirat. Iyalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wayah dahar, wayah nginum biasa, tapi hatena hate akhirat ngageser tatena. Ieu mah urang kadanan cara wali Allah, ieu mah urang hatena hate masjid we heulana. Masyaallah di mana bae ingetna ka masjid bae. Masyaallah rajulun qalbuhu, hate lalaki hatena adalah mu'allaqun bil masajid, digantungkeun di masjid. Eta nu hese ge untuk jelema mah di luar tapi hatena ngagantung bae di masjid paeh teman. Qalbu mu'allaqun bil masajid, hate masjid keur di mana bae neuleuhan jam bae jam sabaraha biasa salat jam sabaraha. Ieu mah pan urang di jero masjid ge neuleuh jam hayang geura keluar. Di majelis bae di majelis neuleuhan bae ya amel amat teh kana. Eta qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nah ya Haji Wali ngadidik kuda seperti kos gitu, dibelian kuda kuru bahkan kuda gering murah, aju dikombong di paraban, dibersihan, diroskam, geus bisa lempang, diajar lempang terus cara magahana ngajarna seperti gitu, karunyaeun ka kuda dinu sepi lalaunan sadaekna nyana asal dinu rame wah geus dipecutan cia bu asal datang ka gelam we kadulu tak kuda Haji Mahali nyingkir kabeh jelema awas hayam kecep cepet ka saya kuda dia datang di kalau dukus itu kayak nu rame teh di gelam saya jelema tadi didoyong saya tik di ledung baheula teh kos kitu tah negara seputar Jati Pasar Kemis kadi tah pasar ge nu disebut Pasar Kemis, masarna Kemis jeung Senen sakitu doang. Kuari mah masar unggal poe di samping unggal poe beurang peuting deuk jam sabaraha waktu hes pake neangan dunia bae kabeh. Masya Allah